Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng simkuring Dimas Patria di Sundara Channel. Dina dangat ayeuna aya sababaraha hal anu prayogi didugikeun utamina patalina sareng kagiatan pangajaran basa Sunda di SMA Negeri 2 Subang. Dina dangat ayeuna simkuring baris medar kumaha carana ngabsen sareng kumaha carana hidup ngelaksanakeun tes dina Sundara Semanda. Kumaha carana Pak? Oke, tuturkeun simkuring semangga tengah-tengah. Ya, dina dangat ayeuna simkuring sejan nerangkeun kumaha carana nganggo Sundara Semanda ieu pikeun pangajaran basa Sunda di SMA Negeri 2 Subang ya. Anu kahiji aya fitur tepas ya. Naon ari tepas teh? Lamun dina basa Sunda mah tepas teh hareup. Tah, jadi saupamana hidup ngeklik tepas, di dia bakal muncul profil simkuring salaku guru bahasa Sunda di SMA Negeri 2 Subang. Oke, anu kadua, Pak kumaha saupamana abdi bade ngabsen gitu tah. Kuhidap diklik di dia di materi. Aya 4 materi anu bakal kuhidap jeung Bapak bakal dipedar bebarengan. Ieu khusus kanggo kelas 10 bakal aya materi terjemahan, dongeng, laporan kegiatan sareng kawi. Tah, di kelas 12 tangtosna benten deui gitu. Saupamana dia terjemahan materi di kelas 12 mah anu munggarana nyaeta materi pedaran. Oke, salajengna Pak kumaha saupamana simkuring bade ngabsen. Hidup kantun klik we kana materi, klik terjemahan. Ya. Salajengna saparantosna diklik terjemahan. Hidup tiasa diakses, nggak ditinggali, bisa disuruh gigi ke handap, tah, jadi aya link absensi, tah diklik, tah, itu, jadi parantos disayugikan ke simkuring, kelas 10 MIPA hiji, dugikin ke kelas 10 IPS 4, ini khusus kanggo kelas 10, Pak, kumaha pami kelas 12, kelas 12 mungkin kanggo ngabsena, bakal benten deui janten ieu khusus kang kelas 10 kelas 12 ge sami kin ngabsenna bakal sapertos kieu. Oke, salajengna Pak kumaha ngabsenna contoh diklik 10 MIPA 3 ya. Jadi parantos aya ku simkuring parantos dieursikeun namina-namina jadi hidup kantun diklik wae. Tah, saparantosna diklik ya. Nami atos kana tanggal saupamina ngabsenna dinten ayeuna pelajaranna mangga diklik wae today atawa poe ieu atawa hari ini. Lajeng dina keterangan absenna ku hidup diklik hadir. Saupamina Pak teu damang teu tiasa ngabsen sareng bari izin, mangga hidup tiasa ngeklik sakit atawa izin atawa nyuhunkeun tulung ka seksi absensi. Klik submit ya. Gampilnya. Salajengna saparantos nang absen, ku hidup klik deui balik di keterjemahan. Di dieu ku hidup klik pertemuan kahiji. Ya. Jadi parantos aya indikator pencapaian kompetensi di mana ayat 3 dina materi terjemahan ya, ayat 3 indikator anu kedah kahontel ku hidup. Lajeng di dieu ku hidup sateu acan diajar baca heula tugas hidup naon gitu tah. Jadi dia kampami dina materi terjemahan dia parantos aya pituduhna. Lajeng ku hidup misalkan pituduhna sina nonton video nonton gitu tah. Video kahiji misalkan video kedua, lajeng di aya pedaran materina saparantosna paham klik ku hidup evaluasi terjemahan. Contoh ya, materi numbaran terjemahan di dia dina evaluasi aya nomor urut. Nomor urut nu mana Pak? Iya nomor urut teh
nomor urut hidup ti mimiti 10 MIPA hiji dugikeun ka 10 IPS 4. Jadi saupamina misalkan Pak dan nomor absen abdi mah hiji di 10 IPA 5 atau napi 10 IPS 2 moal sami gitu jeung 10 MIPA hiji. Jadi lamun ku hidup diklik nomor urutna hiji atau napi dieusian hiji tos tangtos eta teh lebet kana absensi siswa atau peserta didik nomor hiji saha Pak di 10 MIPA hiji. Ya, jadi ditinggali ke ku hidup kanggo kegiatan diajar bahasa Sunda nomor urutnya sabaraha eta bakal mengaruhan bikin hidup ngerjakeun soal-soalan ya. Jadi ke hasilna tos keluar supaya teu pacorok sareng batur hidup apalkeun hidup nomor urut sabaraha. Kitu di kelas 12 sami bakal diurut di 10 IPS hiji 12 IPS hiji dugikeun ka 12 IPS 4 ya. Eta perkawis nomor urut insyaallah kin kusim kuring dibagikeun ka unggal kelas utamina nu diajar kusim kuring. Lajeng aya nama lengkap ditulis huruf kapital. Lajeng kelasna katun hidup milih hidup kelas mana ya. Lajeng soalnya biasa dikerjakan, yang saya dikerjakan, klik submit. Ya, insya Allah kita skornya bakal keluar. Itu siswa-siswi peserta didik kelas 10 sareng kelas 12 IPS SMA Negeri 2 Subang dituduh kumaha carana ngabsen sareng tangtosna hidup ngerjakeun evaluasi. Kade ulah pacorok kumargi ieu bakal mengaruhan karena nilainya tangtosna komo ieu patalina sareng evaluasi. Kade sing taliti sing hati-hati dina ngerjakeun utamina ngeusian identitas. Rupina mung sakitu nu tiasa kapihatur, hapunten anu kasuhun bilih aya kakirangan sareng kalalepatan ya. Tetep semangat diajar bahasa Sunda. Wayahna urang tetep kudu bisa ngajadikeun Sunda bikin jati diri urang atos nanya salah urang Sunda kudunya kana kasundaan. Sundara Semanda Sunda ngajawantara tak bencara. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.